Anu kalima nya jelas lah parawan mana anu umur 70 tahun. Duh, bingung per euy. Urang terek kawin rek nentukeun tanggal ya. Makanya sekaligus 5. Teu kagok nimbalandongan geunan di tengah lapang. Hei, boga duit di mana maneh mot? Mana teu apal? Saolah gade ditu usaha Nu maneh lain mot? lain kehead nu batur eta mah. Kadenya ulah poho ngamplop temen urang kawin ya. Oke siap. Kadang gemere amplop. Geus lah. Kebejan barudak urang euy. Lah yang itu telah ya. Gimana maneh mot? Oh, kebeneran aya di dieu. Urang rek kawin 5 sekaligus. Kade ulah poho ngamplopnya. Oke siap. Arek kawin jeung parawan randa apa jeung pamajikan batur maneh lemot? Goblok ngacaprak. Kawin jeung pamajikan batur. Nini gelobak keneh. Har. Daek dibuat maneh kawin jeung nini. Nya ari maksa-maksa teuing mah. Nya embung. Bung nolak. Geus ah. Urang rek bajaan Mang Iqbal. Mang, urang terek kawin kan sekaligus 5. Buset. Mot, dik mot. Aing murug mot deui sapu euy. Sosok diangge sendalna wen. Kumaha caritana mot bisa sekaligus 5. Badol, lamun teu kendalikeun mah. Mun teu ditolakan aya 12 mah. Ngan ditolakan saware. Buset. Eta bungut jiga takoka kitu, mot. Bisa payu maneh euy. Masa susuk di mana maneh mot? Teu kudu susuk urang mah. Biasa. Main kata-kata. Kumaha wae gitu mot awewena. Nu kahiji nu geus ngais enco. Nu kadua nu geus kawin 2 kali. Anu katilu anu geus umur 60 tahun. Anu kaopat anu boga anak 12. Tah ayeuna anu kalima nya jelas lah parawan kan anu umur 70 tahun. Alhamdulillah tuh mot, mudah-mudahan mana ulah nepi ka paeh nangtung euy. Sing sabar we nya, ulah nepi ka ieu gantung diri. Kalemkeun pokona mah. Wah, pusing-pusing teuing mah. Yangkeun ka Arab. Betul. Lagi umrohkeun eta kabeh mot, 5-5na. TKW. Tobat Gusti ketika diangkat itu. Engkos. Kan nyambungin ya ayeuna yuk. Mana? Si Imot itu di ditu yuk. Oh ayo ya, urang geus mau amplop. Tuh. Urang geus siap, Iya, bener iya. amplop mah ya. Yo tuh. Tinggal berangkat ya mah. Yuk, sok atuh ti heula. Satu. Halo Mot. Halo juga orang-orang bangsat. Mot, kurangnya. Kade sing kuatnya. Siap. Pot sampura yeuy. Pokona mah
Gaskeun ah. Siap. Atur nuhun. Aduh, geus siap ngecerot. Keceret naon nak? Ngecerotan. Gua jamu teh. Jamu kuat banting. Alhamdulillah rezeki budak kasep. Bisa yang refreshing ya mah ya. Yang beli obat kuat banting. Beli obat kuat banting. Aduh, sebarani yang ngaramplok barudak euy. Ini kosong. Tuh waras barudak. Ieu deui tempo geura euy. Buju buset. Kosong deui wae. Ieu deui. Buset, pinuku angin anjing. Si anjing. Anjir. Tara aja Facebook barudak ieu nyamungan. Aduh. Kumaha aing meuli obat kuat banting kieu carana mah. Teu waras. Aduh. Barudak ieu. Kumaha pamikiranana. Aduh aing mah. Kos. Bar, nyambung dia ayeuna yuk. Mana? Teu kudu siak susuk urang mah. Biasa. Main kata-kata. Aduh. Mana teu apal? Sawah urang. Naon? Mana teu apal? Aduh. Bingung euy. Menentukan tanggal rek kawin sekaligus 5 balandongan di kagok di tengah lapang ya. Hey! Anjing muka anjing sering. Anjing sering kan? Mana teu apal? Sawah lega di ditu. Meureun ke urang ngalieu kitu nya. Gimana maneh buat kitu nya? Goblok mah caprak. Nini ge loba keneh. Oke, siap. Rek kawin jeung Parawan, Randa apa jeung Nini? Nya embung. Mung nolak. Oh, ngechat. Aduh, boy. Nyari maksa-maksa ting mah. Nya embung. Mung nolak. Aduh. Kok. Buset. 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 Deketing kita mah yang. Siap, sok. Non. Sekarang masih saya ada versi mah. Oh, tobat gustinya. Tobat. Oh.
Oh.